bibitan eueuh. Loh, liar kieu hulu yang hees. Cicing heula paculnya, aing nek hees heula. Jagoan. Aduh, panas ya lah. Liar hulu ieu. Hees lah. Duh, hees lah, liar. Ieu. Soalnya panas kieu. Pelakan teu puguh hina nu dipelak bibitna ge eueuh. Hees lah. Aduh. Be, urang neangan manuk yuk. Kemana sih nangan? Kemana be ngaranna neangan manuk sia mah. Ayo tuh. Ih, ayo keras tuh, laga yuk. Iya udah laga. Ayo yuk. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kabina-bina teuing ieu jelema saha anu ngalalaga aing weh kiwari. Ya usah saha budak. Tidak aku jurignya. Weh kieu. Tidak akunya jurig weh kuari. Ya hari ngangkos ti piraku aya jurig lah. Lah piraku teh haes deui baeng mah. Aduh. Ngeunaheun hees ngalalaga deui. Keras di tuh jelema laga di yuk. Ayo gas lah. Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wih, saha sih jelema nya? Aing nyaho aing lajuna ieu. Lah, aing pura-pura hees deui bae coba aing nyaho saha ieu jelema ieu. Jadi deuleuan eueuh. Aduh. Ya. Ayo segala naon. Segala laga aing deui bae nya. Ayo coba diuk diuk. Aing keur ngeunah hees di lalaga bae. Yuk. Sia nek naon ngalalaga aing keur hees. Eueuh gawe teh naon? Aing keur ngeunah hees di lalaga bae ku sia. Ditong ku aing ka ditu eueuh. Tah sia ku aing kuari maka panggih. Tadi nama orang nek neangan manuk berhubungan wes di kurang ganggu be. Gua eueuh pagawean ngalalaga aing keur hees. Coba bayangkeun amun lain aing jelemana geus kumaha boa. Oh tuh mang urang ngampurang geus ngaganggu mamang keres. Mi, kumaha tuh? Anu main tampuran ada sieun. Itu semua udah itu masuk masih ya aing mah geus tampura ka jelmana. Oh tulah aing ngeberanikeun maneh be. Sia ngareosan naon ieu? Teu kaharti aing ieu lajuna. Coba nu bener ngomongna. Arewosanan. Urang mah dek main tampura mang, mamang ngotot amat ngomongna. Oh jemang urang dek main tampura ge. Ngotot wae mamang. Beureun jadi ngotot aing. Sia ngomong arewosanan teu kadengen aku aing. Naon maksudna eta kos kitu? Aing rek ngidang sia heula saurang ieu. Bongkar sia ngomongna arewosanan. Cokot pacul tuh. Cokot. Ih, paling kabur bae kitu ya, jelema lagi ngotot bae lah, kabur bae lah. Woi, nu kemana sia? Kabur. Dasar goblok sih kita nyokot pacul kalah kabur tang belagug sia.
Ih, pahami kalau kabur. Apain kabur bayinya? Ya, saya saurang deh ya. Batur siang geus kabur ya, nu kumaha ya. Ayo. Oh, diampurannya, tapi udah sekali-kali deui. Mamang geus diganggu. Tibo. Aduh, kena kau alat. Lebok sia tah, kan rasa tadi dinya lihat labuh. Syukur tah.